Mangga Mitra, manganggang oge ayo namah ngadongeng dina TikTok. Siaran langsung live streaming dina Di catering siga nama. Lain kawas bareto menang beli sorangan di warung-warung sangu nu aya di sabudeureuh Jalan Lodaya. Ki Mamad mah nepi ka nyeuleuk ningali tuangeun para redaksi sapara kanca teh. Sing horeng lain kadaharan modern akhir abad 2 hiji, tapi kabeh oge makanan kebangsaan kadaharan sudah jadul, geura bae. Aya timbal bangun haneut keneh, pais lauk emas ngajoropong sagede bitis, lodeh cikruh, make rombeh jeung turubuk. Peuteuyna mita barolotot peuteuyna. Barolotot bakal kakayam 2 panggang. Goreng lauk asin sepat siem jeung jambal girinyih. Cah kangkung, karedok jeung cobek lele, goreng ikan balita ala ibu hajah ciganea, salodor gede. Sambalna rupa-rupa, aya sambal oncom melanghir sengit cikurna, sambal tarasi dina coet, cengekna merencenges. Atuh lala berumbahna komplit deui. Aya poh-pohan jeung tespong. Aduna sambal oncom. Terong laleutik rangu kokoseun, surawung, engkol ngepros, leunca nu saredeng pencokeun. Jeung bonteng ngora raranguna malah aya goreng pada segala rupa. Nu dikucuran jeruk purut jeung aduna belum beuteuy. Ari eta naon nu betung dina sangku gede. Uluh geuningan semur jengkol. Uyuhan teh sieun-sieun nu diwawancara mardal silah bari mengkek irung. Ceuk Ki Mamad bari imut. Mitra kaum dangu anehna teh Ki Mamad nu biasana mah rawog anu kararitu teh. Tapi harita mah teu kabita setik-etik acan. Lantaran sama sakali teu ngarasa lapar. Cacak geus manjing dahar beurang harita teh. tah dugi kadinya nya Mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna Mitra? Mangga Mitra, wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, telila Ki Mamad didinya teh lantaran sieun ngaganggu nu keur gempungan. Awang-wang deui moal meunang raratan nu aya pakaitna jeung identitas manehna dina waktu ayeuna. Atuh terus bae Ki Mamad teh ngojengkang kaluar bari pamitan ngaliwatan nyi resepsionis teh ngangger anteng umat imut sorangan bari main HP teu malire ka dirina nu pamitan. Emang ganeng, ceuk Ki Mamad bari ngaleos. Sanggeus di luar Ki Mamad aya niat rek neangan imah Ubun Kubarsah. Ari Ubun Kubarsah teh salah saurang budayawan jeung maestro musik Sunda nu kawentar pisan
nyobat pisan jeung Imamad mah. Tapi papangsudanana terjadi lantaran terjelas alamat bumi nah. Ada pada tomagung si di jalan Keliningan, terus pindah ke jalan Saletri mun teu salama. Tah, jadinya ke daerah Antapani terus pindah deui teuing ka mana. Awasna macan menang nu cocok bikin tempat majik. Alah aing mah ilmu raslok oge cambal kapanan, namun teu jelas alamat nama. Aduh, sahadeuynya kawabuhan nu aya sabudeureun buah batu. Cek Imamad, ras manehna ingat karanggon Cijagra. Mitra kaum dangu, ari Ranggon Cijagra teh minangka paguron tembang Sunda nu aya di Jalan Cijagra 2 nomor 7. Atuh kusabab apal alamatna teh celok we. Imamad teh geus aya di hareupeun imah antik anu make loteng. Menang renovasi sigana meureun nya. Dasa leuwih gede tur alus pisan ayeuna mah. Lega deui pakaranganana oge. Tuh, bener. Dikenca jeung katuhunana oge. Geus dipelakan ku tatangkalan anu lindung jeung kekembangan anu marangkak. Matak egar. Cek Imamad ngomong sorangan. Mitra kaum dangu dihandapkeun tangkal-tangkal anu laliuh teh nyampak bangku-bangku taman. Bareto mah dina kurang leuwih 75 tahun katukang dikenca katuhunana teh gegek ku imah-imah tetangga. Geus kabeuli kawasna mah. Heueuh geus kabeuli cek Imamad bari terus nyebut hamdalah. Nya geus kabeuli cigana mah alhamdulillah. Cenah bari terus radat reret nitenan sabudeureun eta tempat. Hareupeun imah ngajegir batu hirup anu nyangga besi parunggu winangun kacapi indung nu badag pisan jeung make tulisan nu unina Ranggon Cijagra cinta jadi galindeng sora. Red deui Imamad ka teras, didinya katingali aya sababaraha urang mojang jeung jajaka nuker ngarobrol silih gonjak bakat pujarongjon kawas nama nepi ka teu ngarampes pasak Imamad sampurasun minta idin rekna tamu. Anggernya manis sarombong pisan jelema teh cek Imamad manehna can sadar weh yen geus lila kapanan dirina teh teu katempo ku batur. Mitra kaum dangu lantaran taya nu ngaliuk-liuk acan sup weh Imamad teh asup ka jero bangun teu asa-asa barang geus ka jero breh weh di ruang tamu sisi kenca jeung katuhu aya erak eusina rupa-rupa waditra tembang Sunda. Erak kenca eusina kacapi indung rincik suling biola jeung kacapi mayung. Aya sababaraha rampasan ari dina erak katuhu eusina sarua sabang sakacapi ngan kawasna mah kacapi kaayeunakeun geura bae aya kacapi lonyod kacapi listrik aya kacapi nu siga sitar gitar India nu rubak tur loba kawatna teh suling-sulingna tina logam aya deui rupa-rupa waditra gesek nu teu nyaho naon ngaranna. Zaman Imamad mah dina tahun 75 tahun katukang can aya nu kararitu teh. Mitra kaum dangu pokona mah kabeh estu ngahudang rasa kapanasaran ka Imamad. Jorojoy hayang nyaho kumaha wanda tembang Sunda dina akhir abad 20 hiji harita. Tapi barang nempo ka ruang hareup nyampak sababaraha urang tamu keur disanghareupan ku wanoja tengah tuwuh kabeh oge tonggoy ngarobrol. Aya hiji oge nu ngawalon basak Imamad nyarita uluk salam. Sampurasun. Punten
Kedawi ti bade kalebet hoyong ninggalan cek Imamad. Tapi eta jelema-jelema teh kalah kabeuki jongjon we cacaritana. Bari saleuseurean minengeuh kitu Ki Mamad gegerendengan sorangan. Elah aya ku gabina-bina awas nama geus teu ngalartieun deui kecap sampurasun manusa kimari mah. Heuh manusa Sunda kiwari mah geus teu apal deui kecap sampurasun. Aya kudaragi ari urang Sunda zaman ayeuna teu nganggap pisan kasemah. Cek Ki Mamad nah hatena nu eta mah bari rada tugenah. Mitra kaum dangu plus Ki Mamad abus ka tengah imah nu ublug ablag. Lantena dijieun tina ubin mangrupa jati herang warna coklat. Dina tembok beh luhur ngadaplok tilu foto rubak di figuraan ngarendeng. Foto Neneng Dinar, Heri Suheryanto jeung Elis Rosdiani. Para panaratas Ranggon Cijagra dina awal tahun 2000-an. Di belah juru kasampak ngariung barudak ngora, Mojang jeung Jajaka. Dariuk dina permadani kandel yang hareupan laptop saanuna. Bari ngabandungan pamaget Yuswa 40 tahunan nu keur cacarita. Bareng ku Ki Mamad didenge-denge geuningan keur medar perkara dedegungan. Jika nama guru pamaos na eta teh. Guru pamaos jika nama. Cek jero hate Ki Mamad. Bari terus jemprak sila ngarerekep. Tukangeun nu ngariung rek milu ngabandung anu sasauran. Guru pamaos teh saterusna nyarios. Salah sahiji contoh wanda dedegungan nyaeta lagu Rakitan Degung tina sinom kenging Bapak Ahmad 100 tahun leuwih nu kaliwat. Geura ieu teksna sok kopi. Saurna bari mencet tombol komputer. Berai dina screen ukuran 1x2 meter aya rumpaka Rakitan Degung tuluy dikaropi ku murid-muridna kana laptopna masing-masing. Geus kagunakeun teknologi canggih mamaos teh geuning ayeuna mah. Cek jero hate Ki Mamad hello. Bari terus ngagarentes deui. Bener. Geuningan teu kudu dikotret heula dina buku kawas Pareto. Aya ku canggih di zaman ayeuna. Cek Ki Mamad deui bari melong bangun hokeun. Mitra kaum dangu telila ngong kadenge sora adan. Reng seadan terus kadenge aya nu qomat di masjid. Mireungeuh kitu buru-buru Ki Mamad asup ka jero masjid jung sararea narangtung ngatur sap masing-masing nepi ka rapihna. Pon kitu deui Ki Mamad terus milu salat berjamaah lohor sakumaha biasana. Disambung ku ngadua. Tampak nu ngahaminan Sanggeus rengse ngong aya pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin yang belum mengikuti amalan tarekat ini dimohon dengan hormat agar menunggu di luar sementara kami akan melakukan zikir tawajuh. Cenah Gurudul nu kalaluan. Ki Mamad mah teu milu kaluar sabab manehna yakin ieu jamaah tarekat tur manehna masih inget pisan fungsi milu itikaf di masjid eta
tilu bulan ka tukang mitra, 3 bulan ka tukang. Lain 3 bulan ka tukang meureun, tapi 75 tahun lewat 3 bulan nu kaliwat. Ceuk Ki Mamad kakarak sadar yen manehna teh aya di 75 tahun kahareupna. Mitra kaum dangu sabot ngadaguan beakna nu kalaluar, katitenan ku Ki Mamad jamaah sejena ngatur maneh sarila nonggongan tembok, nguriling tepung gelang jeung mihrab nu sejena diatur ku para patugas masjid. Sinadiuk ngajajar nyusun sap yang hareup ka mihrab di jero bunderan nu sarila tepung gelang teh. Sanggeus taya di nu kalaluar panto masjid ditutup, cetrek disosi di jero. Di lebah Ki Mamad katingali di jero mihrab aya nu calik bari tungkul, sarirana sembada nganggo raksukan sing sarua bodas. Moal salah eta teh guru mursidna, ceuk Ki Mamad ngagarantas dina jero hatena. Mitra kaum dangu kusabab eueuh nu nempatkeun Ki Mamad mah milih diuk weh nyorangan tukangeun sap jamaah pang tukangna. Beurek sila bari tungkul siga nu sejen, panon peureum tasbih ngagoler manjang hareupeunana. Lila kadenge tangara rek ngalaksanakeun dikir tawajuh, cep sakabehanana jempe. Taya sora sakecet-kecet acan, sadarea tungkul husu ngadaguan tanda ngamimitian dikir. Kaayaan jero masjid karasa bekiting trim. Ki Mamad oge sarua malah meh-mehan ngalenyap mun teu karasa aya nu noel lalaunan mah. Kana leungeunna barang diliuk sing horeng nu noel teh budak ngora, nu noel teh budak ngora nu nginjeuman sarung ka manehna. Basa bieu ngisaratan ka manehna supaya Ki Mamad nangtung sanggeus ngarewos. Di piwarang alih dan hayu. Cenah bari tuluy nuyun Ki Mamad ngatayap ka hareup ngaliwatan nolongkrang kencaeun sap jamaah sejen nu padeurem tarungkul husu sawatara lengkah hareupeun mihrab. Berak nu nuyun teh deku nepok kitu Ki Mamad ge nurutan, nu calik di jero mihrab neuteup sakedapan ka manehna bari semu imut terus ngisaratan ku panangan tanganna sangkan Ki Mamad diuk ngeusian tempat kosong nu aya di tungtung lingkaran persis katuhun anjeunna. Mitra kaum dangu awasna ngahaja dikosongkeun lantaran aya sorban bodas ngawatesan jeung nu sejen. Bari meletet kareret ku Ki Mamad aya nu nuyun undur, aya nu nuyun undur bari mundur ti hareupeun mihrab ngatayep mentasan jajaran sap katilu bari dodongkoan ajrih terus mengkol ngenca ka hareup. Beurek sila tartib pisan persis encaeun mihrab. Ki Mamad jeung budak ngora teh ngeusian tungtung katuhu jeung tungtung enca lingkaran jamaah nu tepung gelang ngawates mihrab. Ki Mamad oge sanggeus kitu mah reup weh peureum muserkeun pikiran jeung rasa kana mata holang hate. Dalila ka kuping nu calik di mihrab teh, nu calik di mihrab teh maparin tangara ku ngetrokan mikrofon sakali terus ke kuping deui aya nu maca ayat duka naon hawar-hawar ditema langsung kuno calik di mihrab ngaos istighfar, astagfirullah robbal baroya, astagfirullah gitu sorana manjang tur halon. Tidinya mah derbae saraya dikir bari taya sora nu kadenge sakemet-kemet aja iwal suk serekna sora tasbih.
Mamad sorangan salila nasbeh awakna asa leuleus taya tangan pangawasa di barung kunalangsa meh keluar cimata dikir teh rarasaan husuna ker tur jero pisan nepi kameh bae manehna ngalenggut malah mah bakal terus nyegrek awas nama mun teu karasa aya nu noe lalaunan kana tak-takna mah barang Ki Mamad bentak kareret kumanehna nu calik jero mihrab teh ngisaratan sangkan Ki Mamad Malik kanjeuna atuh lalaunan Ki Mamad Malik bari nyondongkeun awak anjeunna ka kuping anjeunna ngaharewos gara muli sok gara muli saurna nah atuh mitra anales teh Ki Mamad teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu inget-inget Ki Mamad teh keur ngajepat di kamar rumah sakit mitra kenyeri teperi ukur dada jeung bitis kenca katuhuna wungkul nu karasa baal jeung rada rengkang aduh Ki Mamad humarurung lantaran ningal pigelang kenca ditancaban infus jeung aya masker oksigen nunutupan irungna instrumen medis aya di mana-mana selangna pakuranteng aya pasien deui sababaraha urang ting jarapat teu daya teu upaya awas manehna ditenan kaayaan kitu Ki Mamad jadi paur sorangan adah geringnya atuh aing teh ari kieu mah ceuk dina jero hate Ki Mamad dina mangsa harita padahal rarasaan tadi teh apan sahilalila tas kukurilingan di Ciputat jeung Depok cerok di Buah Batu kabanan jeung Surau Uswatul Kholi wae di Bandung Kidul beri jag-jagwa ringkas lumaku sakayang nah ari ayeuna aing ngajepat nang karak teu walakaya bari di Borogon siga kieu ieu ceuk Ki Mamad katangen bingungna mitra kaum dangu menang sawatara lila ti harita aya perawat anu make tergos nu cenekul nyang hareupan layar monitor teu jauh ti tempat sare nyamperkeun ka Ki Mamad bari pok ngomong sanggeus muka maskerna Bapak sudah sadar? Lama juga Bapak tidak sadar-sadar. Pusing tidak Pak? pokna someah naker rada lieur saeutik di mana ieu teh balon Ki Mamad sugan ngartieun maksudna Biasa Sunda geringan di ICU Pak. Bapak tetenging waka gerak antusan sakedapnya. Mungkin abdi bade lapor heula ka dokter. walona moal henteu ceuk pikir Ki Mamad kurang Sukabumi perawat teh mitra kaum dangu kelila dokter datang diiring ku perawat duaan sanggeus aya di harapan Ki Mamad ngaranehna unggeuk bari terus ngarampat tarang lalaunan terus nitenan infus jeung meriksa layar monitor bagus Pak operasinya sukses ada yang terasa lainnya selain pusing Pak tanya dokter ngosom kehalangan masker bari imut sigana kaciri tina juru panon jeung gerak halisna basa Ki Mamad rek ngomong baal jeung rengkeng tekebat kusabab karasa pisan pikiranana jadi bingung
naon bahasa Indonesia narangkang ari baal mah nyaho kebas atuh akhirna mah Ki Mamat teh pok ngomong agak lemes dan ngantuk cek Ki Mamat da nya atuh awakna teh asa lungse jeung tunduk silakan istirahat dulu sampai pusingnya hilang ya cek dokter deui bari pok deui nuluykeun deui cacaritaanana dan jangan bergerak dalam beberapa jam ini ya Pak ya. Oh ya, ada keluarga Bapak menunggu di luar. Tapi belum boleh masuk. Ya, nanti saya kabarkan bahwa Bapak sekarang sudah sadar. Ya, nanti saya kabarkan. Cek dokter, beri terus mali ke perawat. Pok mere instruksi. Terus pantau ya. Pokna memeh keluar. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Sanggeus dokter keluar perawat urang Sukabumi teh nyarita. Sandak ulem wae atuh Pak, ulah seureun nu diemutan. Pokona mah operasina sukses saur dokter ogenan tadi. Cek eta perawat. Tapi ku Ki Mamat teu dijawab. Da panon kari 5 watt deui, treup bray. Karipes lamun bohlam teh mah nu disangka rek dugseg teh buktina mah sanggeus dipereumkeun kala kangumbar wang-wangan kumalayang malikan lalakon nganjang kapageto teh kagambar pisan ti mimiti manehna dititah ngitung 1 2 3 teh kalah ngucapkeun tasbih tahmid takbir jeung dikir nepi kalesna manehna teu inget di bumi alam. Ras deui manehna sadar basa ngalaman out of body experience teh nyaeta nyaksian langsung dadana sorangan anu keur dibelek ngajak nyarita kabojo jeung anak oge aya hiji ge nu ngawalon terus lempang nyeker ka lobi bari mamake baju rumah sakit bari taya nu malire saeutik-eutik acan ka dirina kitu deui basa kasedot ku lurung waktu teh kaluncatan waktu ujug-ujug aya di tahun 2080 75 tahun ti harita karasa deui kumaha baluwungna leungiteun identitas dirina nu ngalantarankeun manehna ku kurilingan neangan informasi ngeunaan dirina sorangan kaditu kadieu mimiti ka imah di Ciputat nyaksian komplek dosen UI Ciputat nu basajan robah jadi International Grand Ciputat Hotel Lakeside nu mewah kitu deui imah alona di Gang Kelinci nu disabudeurna geus jadi swalayan atawa mall pusat perbelanjaan anu atoh pisan mah mitra basa Ki Mamat kungsi ngalongok kantor majalah Mangle teh nu tadina kawas imah biasa jadi gedung bertingkat tur gede kacida majuna malah geus go internasional sarua deui bungahna basa nganjang karanggon Cijagra teh nu tetep pageuh nyekel visi misina miara jeung mekarkeun seni sora Sunda tradisi malah terjadi hate basa guru tembang Cianjuran kekeh tetersaeun di bebener dong karina oge mitra kaum dangu nu nancep pisan dina ingetanana mah basa ningali cahaya mancur ngagebur ka langit cing horeng masjid tarekat di Bandung Kidul malah harita teh terus milu salat lohor di dinya jeung jamaah sejen terus sakitu lobana teu poho ngabayangkeun budak ngora nunuyun jeung mere nginjem papakean keur salat ngaganti pakaian gombrang rumah sakit teh asa kakaraeun aya nu nangenan terus milu dikir tawajuh jeung nu sejen komo basa diharewosan mulih mah ku guru mursidna teh dedengieun keneh nepi ka ayeuna oge alhamdulillah cek Ki Mamat ngucap hamdalah
ayeuna kuring geus aya deui di dieu di rumah sakit harapan kita di Jakarta nya di tahun 2015 ieu ngagoler meh teu meunang waka usik Malik pas ka operasi bypass teh jantung cek di mamadna jero hatena. Mitra kaum dangu nu masih baluweng pikeun Ki Mamad mah naon atuh nu ngalantarankeun manehna ngalaman nganjang ka pageto nu sakitu jentrena bisa jadi pangaruh narkose atawa obat bius teh besok acaritakeun aya pasien nu kungsi ngalaman kawas manehna. Lain kitu ngimpi mah cek Ki Mamad deui teu waleh galecok ka jero hatena. Aduh jadi bingung aing mah atawa kusabab bareto aing kungsi macanting buku-buku fiksi ilmiah jeung lalajo film gitu. Di antara ngeunaan mesin waktu nu bisa ngalalana ka mangsa nu geus kaliwat jeung nu bakal datang. Atawa moal kitu pangaruh dongeng di urang nu majar aya ilmu rasrok jeung aji halimunan atawa lantaran kuring sering nulis dina mangle. Mending ge dibawa sare apan sok kabejakeun loba nu meunang solusi nyugemakeun sanggeus ngalenyap sakedeung cek Ki Mamad ngupahan maneh. Mitra kaum dangu menang 2 poe Ki Mamad ngajepat di ruang ICU. Memeh dipindahkeun ka kamar perawatan biasa. Nyorangan isuk-isuk basa kakarak pisan ngeusian kamar biasa teh. Teuing kunaon harita mah nyorang deui tunduh anu pohara. Enyaan dugsekna teh. Tapi kaburu keneh Ki Mamad babacaan memeh sare teh malah make ngadua heula. Nanada kenging perbuka duka sabaraha lilana sare teh dasat tibra pisan nepi ka teu ngimpi-ngimpi acan nyaring-nyaring soteh lantaran hanaang hayang nginum sarot protein ti koro asa garing kabeneran harita eueuh parawatna ngalanto haus hanaang kemana perawat teu werek didaguan we cek Ki Mamad. Basak keur ngadaguan parawat ngadadak hatena nyeblak lantaran ingat kana kejadian samemeh dioperasi. Apan harita teh tas maca riwayat Kanjeng Nabi Adam alaihi salam nu kantos diulang al asma kullaha kumantanna dugi kauningaeun sakabeh ngaran nu aya di sakuliah jagat. Balaka bae harita Ki Mamad rada ham-ham anjeunna bakal kuningaeun ngaran-ngaran jeung istilah zaman teknologi canggih kiwari. Lantaran manusia salawasna kauger ku hukum ruang jeung waktu. Maksud teh urang teu bisa aya di 2 tempat dina waktu nu sarua. Upama baik Ki Mamad ayeuna dina zaman ieu jeung detik ieu keur ngajepat di rumah sakit harapan kita, moal bisa dina waktu nu sarua keur jalan-jalan di mall Pondok Indah atawa di tempat sejen. Kitu deui urang pamohalan malikan waktu anu geus kaliwat atawa miheulaan aya dina mangsa anu bakal datang. Mitra nya kitu deui urang pamohalan malikan waktu nu geus kaliwat atawa miheulaan aya dina mangsa nu bakal datang. Manusia mah hamu bisa nganjang ka baheula jeung ngalongok pageto. Kitu kapanan cek babasaan kolot baheula oge. Tapi ari cek ahli sastra mah majah manusia salawasna kauger ku kiwari lain ngancik di bihari atawa majik dibaring supagi. Tapi bisa meureun sanajan ngan ukur dina imajinasi lelamunan atawa ngimpi. Eta mah kabeh oge sakadar hayal jeung dongeng maksudnya punten mitra. Eta mah kabeh oge sakadar hayal jeung dongeng hayalan lain secara fakta jeung buktina. Ilmu filsafat mitra ieu fisiologi. Nya terus terang bae harita teh Ki Mamad rada ham-ham kana al asma kullaha jalma awam ieu nyurahan ayat Al-Qur'an tangtu bae asa bener cek sorangan jauh pisan tina bebeneran
numutkeun kacendekan para ahli tafsir. Berai pikiranana teh buka. Ki Mamad asa menang perbuka, teu katarik deui mikiran nu ngalantarankeun manehna ngalaman nganjang ka Bageto. Teu jadi pikiran deui nah lantaran efek narkose atawa obat bius teh, mimpi atawa sakadar hayalan, lalamunan pangaruh macan buku psikologi transpersonal, ilmu ras lantaran pangaruh macan buku psikologi transpersonal jeung lalajo film fiksi ilmiah itu maksudna mitra atawa aya kahayang nu can katedunan jeung kungsi ngadenge majar aya ilmu rasrok jeung aji halimunan bener-bener terjadi pikiran pikeun manehna mah lantaran kabeh oge sakadar boa jeung boa ukur beja cek cenah duka teuing nya henteu nama. Alhamdulillah mitra, akhirna Ki Mamad menang kacendekan nu nyugemakeun keur sadirieunana mah nyaeta pangalaman nganjang ka Bageto teh hikmahna tayalian ngingetan diri sorangan sangkan teu ham-ham deui kana sakabeh firman mantena khususna dina firman al asma'a kullaha kudu hakul yakin cek mama ajengan mah coba baik geura manehna kungsi nyaksian turnya hokayan Ciputat Buah Batu jeung Masjid Tarekat nu aya di Bandung Kidul dina 75 tahun kahareupna malah kungsi nenjo buyutna sagala nu ngaranna Ibu Haji Purbasari incuna si Yasmin padahal si bungsu teh ayeuna apan kara kelas 3 SMP. Ki Mamad salaku jalma awam nu loba cetak dikersakkeun ngalaman kejadian kawas kitu komode Kangjeng Nabi Adam alaihi salam nu dicipta langsung ku kudrot irodat mantena tur dipaparin ilmu ku jalan diuningaan sakabeh ngaran nu aya di ieu jagat harita samemehna jeung sabadana deui al asma'a kullaha teh taralun. Ki Mamad oge lain ngabanding-banding dirina sorangan jeung Rasul luhur urang Kangjeng Nabi Adam alaihi salam lain tepisan-pisan auzubillahi min dalik ras kadinya Ki Mamad ngarasa dosa teh geus ham-ham kana firmanna jalma naon kasebut anu kawas kitu atuh bari ngeleper manehna nanada ka mantenna nu mah uninga angin ampunan salira nu ditedak reh abdi kantos mangbang kana firman salira sareng nyanyawanan nyurahanana taya kecap nu tiasa ngebrehkeun kanggo misukur rehna abdi nampi perbuka dikersakeun ku salira ngalaman nganjang ka Bageto sanaos mengukur ngimpi atanapi lalamunan cenah cek Ki Mamad mitra teu sadar cimatana ngucur masihan beungeutna. Mitra kaum dangu telila karasa aya nu noelan pipina lalaunan barang bentak katingali pamajikanana ugi si Yasmin jeung parawat saurang keur ngariung dirina pamajikanana katempo keur notolan pipi manehna ku tisu kunaon papa ngimpen barudak nu sanesna nuju ka darieu cek pamajikanana Ki Mamad nanya bari imut ditanya kitu Ki Mamad unggeuh bari neuteup beungeut nu cek astur sadra. Bapak tadi kulam teh berapisan. Tadi teh kulam meniti berapisan bapak teh. Cek perawat mairan. Hanaang. Cek Ki Mamad dalaunan. Suster, bapak palai ngaleut tiasa. Cek pamajikanana ka perawat nu keur mariksain pusat. Manehna ngaliuk
bari pok nembalan. Mangga ibu. Kasihan baik nganggo sedotan, kasihan baik nganggo sedotan. Mung ulah waksa seueur teuing. Bapak tangtos atos tiasa platus. Satos dibedahnya. Naon platus teh? Kumaha apa? Naon platus teh? Punten bobos maksudnya. Bobos. Geus eta mah. Dupi BHB atos. Eta oge geus memeh dioperasi. Walon Ki Mamad rupana tibari atuh areman kabebeng. Aduh, punten Pak. Ku abdi bade diparios heula. Cenah cek perawat. Bari nepakan beuteung Ki Mamad dalaunan. Blung kadenge sorana blung. Kumaha suster? Ki Mamad nanya bari geus hayang sarot-roteun nginum. Seueur gasna Pak. Tuh, kapireng geuning bulung-bulungan ieu. Kedah enggal dikeluarkeun. Mungkin abdi bade lapor heula ka dokternya. Balona bari terus nepakan beuteung. Kawasna maloba mojang ulang Sukabumi nu jadi perawat di dieu. Cek Ki Mamad na jero hatena. Mitra kaum dangu telila karasa tina beuteung asa aya nu mamaksa hayang kaluar. Mules beuteung hayang ngisi. Kalaluar heula hayang hitut. Semprot heula kamar ku bawangi ruangan. Cek Ki Mamad ka majikanana. Kecil apa besar bos cenah cek si bungsu. Cek si Yasmin nanya ke bapana. Aduh leutik. Walon bapana. Sok aya atuh teu naon ieu. Cek pamajikanana. Laras mangga bae Pak. Supados kauning aku abdi. Cek perawat. Kadenge kitu Ki Mamad gigideug. Jangan malu en ragu bos cenah cek si Yasmin deui. Jelegur aja gitu. Cek si Yasmin mairan. Nah mani disarwakeun jeung Mariem. Hayang ngeseuri sabenerna mah Ki Mamad teh. Tapi ditahan. Jawi teh alias jaga wibawa. Keluar. Cek Ki Mamad bari api-api molototan. Oke bos, cenah bari mari kita semua keluar biar si bos bebas mengosongkan perut cenah walon si Yasmin. Bari seuri, terus atuh tiluanana kalaluar bari seuri-seurian. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah. Sanggeus teh sasaha pelepes borobot bae teu bisa ditahan. Ki Mamad hitut melangsang bau stasiun. Bau kampas kupling. bau kampas kupling. Mitra kaum dangu untung perawat si Yasmin jeung indungna geus kalaluar. Cacak kamar geus disemprot ku pewangi oge. Angger bau teh gendeng bae. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisobat.